nanyakeun masalah kesehatan sorangan hamil teh da sia lalaki nanyakeun kesehatan bisa boga darah tinggi boh naon dipariksa we dipariksa oh nya lain eta keur basa aya pelayanan KB mantap MOP MOE eta aya pamariksaan kesehatan tah aya hayang ke dipariksa heula sarua bae ge lamun misalkan rek sorangan milu tah kadinya daftar ge sorangan teh dipariksa heula naon dipariksana kesehatan tensi darah eta teh gula ieu naon tes darah gula darah tah oh eta teu meunang nya bukan gula darah tinggi mah nya matak dipariksa heula engke teh sorangan teh dites kesehatan tes gula darah tes pokoknya di tes tes 1 2 3 si anjing nah saya teh make 1 2 3 sian ada ngari di WA aing anjing tatanya WA ieu sia teh miluan teu sia da engke kapan ayeuna mah eueuh oge tapi edeuk engke edeuk alah ampun teh lain monyong oh bisa lalaki ge bisa teh monyong pan aya MOP eta naon cenah ge MOP teh metode operasi pria operasi kecil pria ngudupluk teu geus di MOP teh digotong atau kumaha hanteu biasa we normal itu begitu geus dipasang tadi MOP biasa we lempang gagah nah begini lempang gagah biasa hari tak kene gitu banyak yang sudah ikut di MOP monyong loba lain saurang dua orang alhamdulillah masalah salam baktos ka dulu-dulu simkuring nu aya di Kabupaten Kuningan biasa we lah wilujeng wayah kiwari mudah-mudahan sadayana warga orang Kuningan tetap ada di nakayaan sehat walafiat tekiran sawios-wios gitu di palih wetan palih kaler palih kidul palih kulon nya aya urang Cikeusi aya urang Cimahi aya urang Cieuri aya urang Cidahu aya urang Ciawi aya urang Pakapasan aya urang mana dia monyong kita tong disebutan kabeh atuh ari teh nyaho mah nya nu ingat wae atuh make nanyakeun ka kuring urang mungkal datar tang ngidul meureunan ka ditu tah eta boh ya ternyata ada jalma kabeneran saya beuteung keur lapar geus aya sabulan saya teu madang-madang da eueuh deungeuna kabeneran aya manusia ku aing dihakan sia monyong wayeuh naon atuh riweuh wae teh dihakan cenah aing ku saha ku buta eta tah ku dedemit nyakeun wae atuh sok wae nu ieu nu beureum geus asak si anjing teh sia ngomong teh sia ka perubah sia teh balik atuh sia teh kalancik teh kitu basa mangusulkeun wae ka aing burum pan aing segala macam ge aing nu rek di dahar makan geus asak kuring mah masih kene atah kene alah tong capala sia anjing duanana ku aing dihaka duh mojong sia duanana sia mangga bili bade nu ngora ieu nu pengker mah masih kene ngora turangna ge ngorora kene dagingna masih kene empuk kuring mah geus kolot geus beureum geus mangeunah pait dagingna ge walah aing teu paduli mana nu kolot mana nu ngora nu jelas beuteung aing lapar dihakan sia guys saya lagi di leuweung nih ya tuh pemandangan guys tetangkalan guys di sini itu ada tetangkalan tuh tetangkalanna barade galalade guys saya lagi di leuweung sudah 4 penting saya di leuweung kalau tidak percaya main saja ke sini rek saha atuh sia teh anu rek daekeun ka dieu sia beusi we atuh oh anu komen
Oh lagi di leuweung, ini bukan di pasar, atuh teh kudu boga jejelean. Juga sia burung. Siapa ini komen ieu. Ini di leuweung nih, lihat aja tetangkalan tuh, tetangkalan nyareuteum banyak tuh, lihat sia. Sok. Bisi mau main ke sini mah malah anu daekeun bae nagara jauh meureun tempatna di mana. Siapa bisi ieu mah. Nih guys, saya punya teman tapi ini melek-melek saja, kedar aja ini guys. Lihat nih guys, tuh lihat di sini ada curug guys, tuh ada curug guys. Ya, bapak, orang teh lelempangan teh gak jauh ya, ngasruk leuweung ya. Tapi alhamdulillah bapak masih kena di paparinan jag tara-tara tidak sari jang ya tuh dari bapak teh kali itu kalau teh dek naon atuh pak mun macicing di imah meureunana atuh da nyase meureun pak dagis kalau teu kudu luku layaban kaleuweung sagala moal apa ilaing mah jang atuh bade naon atuh bapana ka dieu teh ieu tadi di baturan da kolot itu da karunya bisi teu gede brus kegeknya hojang beda bapak mah ieu dina impian teh kudu we eta kudu diteangan dina impian teh impi naon atuh bapana keun wae kijelekeun we heula kege apal sorangan ilaing gitu pedah ieu dina impian teh geus sababaraha poe balik deui kudu jigana teh keukeuh eta impian teh ya kudu dipapaikeun tah mah ogo coba hayang dipapaikeun hayang disamper keun we jang mata kitu ge meureunana masih keneh hayang dimanja manehanana teh jang utak naon atuh bah ieu teh kayana manja we ka bogoh bisa jadi eta bisi atuh boga sisimpenan bapak teh ulah kitu sia kayaknya hos teh gitu kan sok we istirahat heula atuh bapak rek ditu kalebak heula dengan cai rek istirahat geureuh heula bapak ge da geus rada pegal eta oko nya bae sakalian rek duhur oko salat ongko nya sok we tungguan di dieu heula bisi rek kacai we heula tuh pak mangga pak dibayun pak kayak abdi menyusul sok jang sok di bapak mah dihandap di ditu tuh di belah handap aya cai jeung teh herang tuh aya curug di dinya dek aya di dinya aya batu ngampar jeung teh dek kadinya we heula sakedeung nya bari sakalian ngareureuh mangga tuh pak sok jang ampun teuing buat aing aya ku keukeuh ngimpi naon atuh sia teh monyong teh atuh teuing bisi atuh ngimpi nomor togel si anjing teh sia banyak sia teh togel ujug-ujug kudu nyamper we ka dinya mah bisi we atuh da zaman kiwari mah keur zaman togelna togel online nya bising atuh meunang nu 4 angka rek dibere 4 angka si anjing teh sia duh kampun teh sabaraha kira-kira sabaraha kira-kira 12005 si anjing teh sia ngacapluk sia sia mah si goblok sia mah nya bisi wae atuh da teh apa lain situ bonyong lu aing kira HP itu lah bari ngeplog heula ya bari live ya bye live guys saya lagi di leuweung nih lihat tuh pemandangan guys tetangkalan guys di sini itu ada tetangkalan tuh tetangkalanna barade galalade guys saya lagi di leuweung sudah 4 penting saya di leuweung kalau tidak percaya main saja ke sini rek saha atuh sia teh anu rek daekeun ka dieu sia bisi we atuh anu komen lagi di leuweung ini bukan di pasar atuh sia teh kudu boga jejelean juga sia burung sia bae komen ieu
Ini di leuweung nih, lihat aja tetangkalan tuh, tetangkalannya itu banyak tuh, lihat ya. Sok. Bisi mau main ke sini mae. Malah anu daekeun bae nagana jauh meureun tempatna di mana? Siapa bisi ieu mah. Nih guys, saya punya teman tapi ini melek-melek saja. Ya, kedar aja ini guys. Lihat nih guys, tuh lihat di sini ada curug guys. Tuh, ada curug guys. Curugnya jangkung pisan guys. Di sini kira-kira kalau kelihatan dari sini mah ada ya sekitar 1000 meter mah ada. Curug naon 1000 meter sia teh. Jangkungna sakumaha 1000 meter. Hiji sia monyong ah. Ampun teh. Ya guys. Di tap gas, tap gas. Deuh aing mah tap gas dah gitu. Uish. Yok si anu ngegip naon? Onta. Si anjing sia. Wanya aya onta sia teh make ngegip segala. Siapa tuh di deuleu. Mana ka dieu sia? Itu sia monyong tuh. Wow, sia teh lah baina ge. Ayo guys. Kita lagi jalan-jalan ke leuweung ini sama bapak saya sama si monyong ya. Kebetulan nih saya tuh lagi ada yang di teangan dan yang di teangannya belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu saya beri nyaho ya kalian semua ya guys. Doakan saya guys nih ya. Guys tap dulu guys sebentar guys tap. Nah begitu kok guys ya. Oh ada siapa ini? Pak Ulis itu tuh. Halo Pak Ulis. Saya lagi di leuweung Pak Ulis. Nah Pak Ulis itu tuh Pak Jawan Lor. Oh iya. Apa Pak Ulis? Pak Ulis komen katanya mawa bebetian. Tahu nanti siapa Pak Ulis kita pakai bebetian segala. Ampun deh. Alah, ada no komen. Wah, Pak Kadis DPPKB komen. Pak Kadis DPPKB yang baru. Wilujeng wangi Pak Kadis. Iya. Selamat Wayakiwari, mudah-mudahan selalu sehat Bapak Kadis yang baru ya Bapak Apip. Aduh alhamdulillah monyong Bapak Apip tuh bager. Bapak Kadis kita Bapak Aing. Alhamdulillah sekarang Bapak Kadis DPPKB yang baru Bapak Apip itu sekarang sudah wah bagus kemarin juga ya waktu kayaknya di sana di Cigugur. Luar biasa dia Norowelang dia itu ceritanya Bapak Kadis Pak Apip. Norowelang wah capetang pokoknya mah hebat pokoknya bikin bunga para peserta yang datang yang hadir di sana. Selamat Wayakiwari Bapak Kadis Bapak Apip ya mudah-mudahan selalu sehat walafiat tidak kurang suatu apapun ya Bapak Apip. Oke kepada salam buat semua ya Bapak Kabid Daldu, Kabid KB, Kabid PP, Kabid PPA ya. Semuanya saya pegawai DPKB P3A Kabupaten Kuningan selamat Wayakiwari. Mudah-mudahan daerah tetap aya dina kaya sehat walafiat jeung tetap kompak lah dina ngajalankeun pagawean. Salam baktos oge ka Bapak para UPTD Daldung nu aya di kecamatan sadayana we lah ka para petugas KB ya PLKB sadayana sadayana lah pada Wilujeng Wayakiwari mudah-mudahan atuh sadayana tetap aya dina kayaan sehat walafiat. Ya sim kuring teh aya keur di leuweung cerita apa aja. Duh keur live ditap-tap atuh ditap-tap ah siapa. Nu komen euy. Nah abot ngaleungit kitu euy. Muih. Monyong. Naon anu muih? Wah, monyong. Naon? Beak kuota anjing teh keur ngeunah-ngeunah teh aing. Keur live teh monyong lah. Keur live tuluy kumaha? Beak kuota anjing muih. Bareum. Lu ampun teh mudah-mudahan atuh dina penting aya teh urang salamet teh. Aduh ieu teh geus rada poe kongko duh bapak aing linceng ka dikene euy. Nyakeun we atuh keur istirahat meureun dah nya. Keun cina istirahat. Da lelempangan teh jauh atuh da ka itu ka dieu. Geus aya sabaraha puluh kilo. Meureun geus lamun dieu mah anjog meureunan ka ditu ka Mekah meureunan. Teu nyuting bapak aing teh dengan naon atuh nya. Mata kudu sabar.
kan ari teh diturunkeun mah heueuh dak kolot sorangan ngaranna ge nya bising kumaha di jalan kitu sagoreng-goreng lagi sahideung-hideung lagi kolot nya kolot urang nu ngaberjelkeun urang urang salaku anakna nya heueuh wae atuh da bising kumaha tuturkeun wae nya saha nyaho atuh urang teh manehna teh boga paniatan dina impian teh bising manggih dina kabahagiaan gitu kakak monyong bising atuh nu disampeut teh urang nyamper ka ditu teh aya nu mere emas atuh atau aya emas karuhun atawa naon gitu teh bisa jadi eta nya mata ke tuturkeun bising atuh manehna cenah ge aya barang teu kabawa berat pan ku urang mah meureun bisa dibawa kitu meureun monyong kaingina teh si anjing teh sia tah sia dari keur kitu ya akhirnya nyawa wayang teh sok edar sia teh karasa ku sia nya henteu atuh ai bisa nyebut monyong kasorangan eta mah nyawa wayang na wae teu bale nya ampun teh nya kan wae lah nu penting mah sehat we jag-jag bising salam-salam heula tuh kaduduluran urang nya anu sok mampir kana konten urang anu sok nonton atuh salam-salam heula monyong bodoh salam baktos heula lah salam-salam heula euy kaduduluran dewek euy salam baktos ka dulu-dulu simkuring nu aya di Kabupaten Kuningan biasa we lah wilujeng wayah kiwari mudah-mudahan sadayana warga urang Kuningan tetap aya dina kaayaan sehat walafiat teu kirang sawios-wios gitu di palih wetan palih kaler palih kidul palih kulon nya aya urang Cikeusik aya urang Cimahi aya urang Cieuri aya urang Cidahu aya urang Ciawi aya urang Pakapasan aya urang mana deui monyong kita atuh tong disebutan kabeh atuh ari teh nyaho mah nya nu inget wae atuh make nanyakeun ka kuring urang mungkal datar tang ngidul meureunan ka ditu heuh tah eta bo urang mungkal datar aya urang Karang Tengah ingat ini mah urang Karang Tengah aya urang Margasari nya urang Luragung tah urang mana di urang Luragung urang Margasari urang Cigedang aya di Cigedang alah bedi tuna deui ka urang Ciberem urang Cibingbin sadaya wae lah blok wetan wayahna sing teu kasebut mah mun teu kasebut komen nah kuring teu disebut gitu sanya we begitu ku dewek disebut wayahna we teu kasebut mah nu inget we mah alah ampun teuing urang Ciniru urang Pakapasan urang Pakembangan oge teh hilap nya urang Hantara urang mana deui Gunung Manik aya urang Tangkolo aya di Tangkolo desa Tangkolo mun teu salah mah urang Subang Subang urang Cilebak urang mana deui aing alah Selajambe urang Selajambe urang Cilebak geus tadi Subang urang Dharma kaditu nya urang Bungur Beres nya teh belah kidul urang Bungur Beres oge heueuh wilujeng wayah kiwari urang Dharma urang Nodi aing poho deui alah belah kulon teh kaditu teh urang naon itu dah alah Dharma teh alah poho deui lur alah aing urang Jakarta Timur urang Jakarta Barat wilujeng wayah kiwari sadayana nya bising teu kasebut nu wae besok komen lah kayak ira-ira disebut anu nu komen mah sim kuring geus teh disebut ye daerah kuring sok we di komen can kasebut mah alah urang mana deui eta teh
beh ditu teh cager aya beh cager aya oge Sukamulya Cigugur ieu anu kamari teh kegiatan monyong kegiatan naon ka belayan KB tadi Cigugur di kelurahan Sukamulya teh cara baktos ka ibu bidan anu aya di Sukamulya ampun teuing aya oge kabelah kaler tah urang pasawahan alah poho deui tentunya urang mana nya monyong nya urang mana atuh teu apal siakan sok kulayaban si anjing teh sia urang pasawahan urang Karamat Mulya urang alah poho deui alah kaler Karamat Mulya terus Ciloa urang Ciloa oge nya urang Cilimus urang Jalaksana urang Setianagara oge Setianagara oge urang Pajambon ampun ting eta urang Pajambon istilah dewek di Pajambon lu ampun ting urang Pajambon adi itu deui nu aya sejarah Pasir Bentang teh kadi Koreak ka urang Koreak ka urang Buni Geulis desa Buni Geulis sebelah kaler nya Ciganda Mekar ampun teh banyak wae kudu disebutan kabeh monyong nyari apal mah sebutan kabeh atuh hari apal mah si anjing teh nyiksa aing teh mah kumbela kasadayana lah orang Ancara dewek urang Ancara sia monyong teu disebut-sebut urang Ancaran urang Cijoho kita tempat kelahiranku alah ampun teh urang Padarek kitu hirap urang Padarek duh ampun teh salam baktos ka ketua kampung KB desa Padarek orang Kedungarum tak inget ayeuna euy nyasok atuh ari inget mah sebutan we kabeh sakabupaten Kuningan kana Kabupaten Kuningan aya 17 monyong sia teh make 17 lain 17 oge naon alah 370 genap desa teh bener pan urang teh geus ngabentuk kampung KB nu ayana di 370 genap tah geus dibentuk KB kampung KB teh berarti aya 370 genap beureun aya kacamatanna aya 32 mun teu salah mah 32 kacamatan 17 UPT tah dalduk teh siapa monyong nyapa tuh kuring masuk baca-baca wae dina Instagramna DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan sok ngalaik kuring ge Instagramna DPP KBP 3A kajeng kieu ge osok Telegram kajeng kieu musi anjing teh nih pamer kitu anjing osok kuring mah TikTok osok kuring ge ngan kuring masuk tara nemong-demong diri nya itu sembunyi saja nyanyong mah sok ngalaik osok wing mah Instagram DPP KBP 3A Instagram DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan aya deui TikTokna sarua eta ge naon sia TikTokna DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan sarua eta ge terus naon deui YouTube-na khusus anu dinas naon sia anu dinas sarua naon ngaranna DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan nah YouTube eta tuluy dina Facebook di Facebook aya naon dina Facebook hampir sarua ngan dina Facebook mah teu bisa nulis P3A jadi DPP KB wae DPPKB advokasi Kab Kuningan mun teu salah eta ge nya da jarang kana YouTube mah kana Facebook mah da ngeling tina Instagram teh kana Facebook jadi jarang kakontrol anu ieu nu sok di gaweana mah Instagram, TikTok jeung YouTube we eta si anjing
anu gaweana saha si eta si anjing ih si koplok teh sia pirakut apa heuh saha tuh tah nu nyawa wayang becusin gitu si eta insyaallah saingetna we eta mah sakainget si eta mah nyeuleuh jalma anu keur leumpang ditulis si orang lagi leumpang di jalan papanggih naon yang aneh-aneh dicatat ku si eta mah di kana medsoskeun we viral we nu bener sia monyong buat dewek ge lamun misalkan kabagian ku si eta mah dibiralkeun tong borong engke ayeuna begi kan bakal viral sorangan teh ieu teh bakal diupload dina YouTube ngan YouTube-na beda kumaha sia heuh beda ari YouTube manehana mah KBKU naon sia artina kapanjanganna KBKU keluarga berencana kuningan teh yang dewek karek nyaho sia teh keluarga berencana kuningan heuh keluarga berencana kuningan ta anu dinasna mah aya deui naon heuh eta nu tadi heuh naon atuh sia teh DPPKB P3A Kam Kuningan ta anu dinasna tapi cekelan si eta nama nu palagi ngacaprukna aya KBKU ta urang teh kete tampil teh di KBKU di KBKU heuh eta di dinya anu sok lumayan we di dinya mah nya ari anu dinas mah da karek nonghol teh nya daek dihujah hiji jeung anu KBKU da pacampur engkena teh model kegiatan teh matak dipisah ayeuna mah nu dinas sakali-kali anu dinas pagawean dinas ge anu kira-kira unik masuk dipindah sok diupload oge dina KBKU nu kegiatan masyarakat meureun nya osok eta ge soalna ari anu KBKU mah memang anu geus rada lumayan jumlahna ari nu DPPKB mah kan kayak anyar kene gitu tapi lumayan ayeuna geus mulai nerelek naik riweuh atuh loba teuing atuh konten teh keun wae atuh da si eta anu ngagaweanana ge nya hobi si eta mah kanu kitu resep karena dunia medsos mah tekop aya karamean si eta mah diudag ka mana wae ge nya ayeuna manehna resep kana dunia seni nyawa wayang teh ning tah makana manehna anu KBKU mah khusus jang wayang cenah ge sakali-kali atuh cenah ge ngupload anu tentang masyarakat atuh wayangna dina dunia seni hiburan gitu tapi henteu jauh tina naon ngaranna teh KIE teh gitu promosi naon heuh KB jeung kampung KB si anjing teh sia geus sia mah apalan pisan heuh da kuring masuk ka Bandungan sok nyeleukeun sok nempokeun manehanana jadi apa pagawean manehanana teh ngacapruk kumaha heuh ngacapruk we ngacapruk sakainget jiga nu gelo nya bisa disebutkeun gelo bisa disebutkeun teu ari henteuna hari henteu na sok rada aya boga ka era mah aya teh berarti henteu teh ai gelona heuh ari gelona sok maksakeun manehna ngacapruk we ka mana karep jojogedan teh kadang-kadang mah gitu tegablag ka era teu mah lain gelo atuh teh naon anu kitu wanteran anu kitu mah wanian bebasan jadi bisa kemungkinan teh kemungkinan kumaha kak sia mah bisa kemungkinan aya nu ngaranna hirup jama teh yeuh panjang lalakon panjang lalakon tuluy tah hari panjang lalakon teh beureun manehna unggal poe gawe teh sok ngarasa jenuh eta deui matak pipusingkeun sedengkeun kan manehna mah salaku aparatur negara anu boga batas waktu bakal eureun pensiun tah masa pensiunna teh masih kadilah manehna teh nya tuluy tah masa pensiunna lila kene pagawean ngumru kene loba
daripada ngagugulung bae pagawean hayeeh meureun manehna sok di selingan kunaon ku hiburan nu eta jogedan teh heuh tapi teu jauh tara kajian jogedan kitu ge tara jauh tina KIE naon KIE na sok ditulis dinya teh manehna mangeyeg ditulis ayo ikut KB 2 anak lebih sehat tah sok ditulis kitu teh eta teh sarua jeung KIE teh jogetna mah joget gitu lamun dijeuleuh mah oko gawe jama teh batur magara rawe manehna mah joget da pagaweanna teh pagaweanna teh dedekna mangan kitu wae promosi pan aya bidangna teh kitu jadi pagaweanna kitu ngaedukasi mempromosikeun tah eta koordinasi tah kitu saya teh monyong jadi manehna mah lamun ka desa teh tah ka desa teh manehna mah teu saukur ulin manehna mah lain KIE manehna mah ngadvokasi masyarakat didinya nyampaikan program-program pemerintah jadi lamun ka desa teh manehna teh lain saukur ngacapruk lain sambarang ngacapruk lain monyong ngacapruk ge manehna mah nyampaikan program pemerintahan sok tepikeun ka masyarakat tah di program anu dipigawe kumanehanana teh nya tah eta teh masalah hiji aya program kampung KB 2 aya program kesehatan reproduksi naon aya reproduksi remaja tentang kesehatan awak tentang kesehatan reproduksina carana kumaha tah aya aturanana tuluy aya oge tah cara milu di KB supaya anak kaurus supaya anak sehat ulah loba ting anak dua saja kitu dek awewe jeung lalaki sarua wae tah eta wah loba we tuluy naon deui aya deui masalah kampung KB geus dari model ka reproduksi kesehatan masalah KB mah geus masyarakat geus arapaleun nya hayang teu boga anak beureunan menjarangi kehamilan lain teu boga anak menjarangi kehamilan untuk biasana tahun sakali bisa dirobah biasana tahun sakali teh jadi nah ku cara milu di KB make alat kontrasepsi MKJP naon MKJP teh MKJP teh naon MKJP sia mah tinggal zaman anjing MKJP sia MKJP metode kontrasepsi jangka panjang tah aya nu jangka panjang aya sia teh patagaul sia teh nya tah milu MKJP lamun hayang menjarangi kehamilan MKJP na aya IUD aya implan gitu IUD jeung implan tah lamun anak geus opat leuwih ti opat tah ku MKJP mantap aya mantap segala MKJP mantap naon tah MKJP mantap aya di MOW jeung di MOP tah lalaki nu di MOP tadi sorangan mun boga budak geus leuwih ti opat teh opat kajian make MKJP mantap karek nyaho dewek aya MKJP mantap sia mah pakelah MKJP mantap ada MOW dan MOP yang paling bagus mah MOP keberanian seorang pihak dan kesetiaan terhadap istri buktikan ayo di MOP ya anjing bisa lalaki ge bisa teu nyompan aya MOP eta naon cenah ge MOP teh metode operasi pria operasi kecil pria ngudupluk teu geus di MOP teh digotong atau kumaha hanteu biasa we normal gitu begitu geus dipasang
tadi MOP biasa lempang gagah. Nah begini lempang gagah biasa. Hari tak kene gitu. Banyak yang sudah ikut di MOP monyong loba. Lain seorang dua orang alhamdulillah masalah itu. Tapi sih bapak-bapak tuh anu bade di MOP ke da biasa nama MOP masuk ayat program nasa tahun sekali mun salah apa. Sok aya teh gratis sama tadi bere lain tadi bere tidak dipungut biaya gratis sama monyong. Oh gratis? Kuring biluan. Si anak di opat tuh geus. Aya tilu, kaci tilu ge. Pakai MKJP mantap. Edak nya. Menang bonus. Sok aya teh. Biasa nama sok dibere aya bonus teh. MKJP mantap. MOP betul kamari ge aya di pasihan jadi kasebutna teh kangge istirahat mah aya lah istirahat ayanya ya cenah teuing da eta mah ti pusat ayana ti pusat ayana ge informasina ke lamun aya informasi ti pusat kayak di bere nyaho diwawar ku dewek gitu. Karek nyaho aing doa mun aing di kamari meuleunan nya geus beres meuleuh di MOP tah mata geus ya miluan di MOP monyong alat kontrasepsi mantap MKJP eta mah anu putrana geus leuwih ti 4 kitu tah lamun bes hiji tadi hiji mah make MKJP na cukup ku MOW ku implan jeung naon implan jeung ayudi sama saya tadi yang kada teh aya anu 5 tahun aya udah 8 tahun 3 tahun itu aya sama itu jadi eta mah bisa bisi gaduh putra deui artinya bisa sama gitu. Nah hari MOP teu bisa gitu bisa monyong ngan dibukana mahal rada barabe dibukana madak disarankeun lagi anak nate nugas leuwih ti 4 itu semantap pokoknya mah jadi urang disebutkan KB MKJP mantap tah berarti urang teh geus pikiran geus mantang dia anak aing teh geus 4 geus mantap lah geus meujeuh sakitu teh geus loba teuing kitu geus 4 anak aing teh atawa 3 ye geus mantap lah gitu tah maka disebutkan KB MKJP mantap teh tah. Jadi lamun kuring geus boga pendirian bahwa anak kuring geus aya 4 atawa 3 tah geus moje da geus hayang embung boga budak deui da geus mantap teh da berarti lompatan teh kana KB MKJP mantap nyaeta MOP sareng MOW tah eta monyong usia make sareng atuh sakali-kali atuh teh naah lah si ganjing teh sia aduh ampun teuing tah eta sia monyong nya satahun sekali aya mudah-mudahan tahun ayeuna aya ye tahun 2000 genep can kesugan aya informasi biasana mah geus harganas biasana mah geus harganas biasana sok aya pelayanan KB MKJP mantap nya bejaan kuring atuh senang da dewek diwawar pokona mah diwawar lamun aya mah miluan we gitu da lamun ayeuna mandiri mah mahal teh baraha cenah eta sampai 7 jutaan 7 juta saurang saurang eta teh mun mandiri mah madak engke nungguan gratis mun teu salah teh ge sakituan cenah mah bisa leuwih teh bisa jadi leuwih itu sia monyong dak lah engke bejaan we kuring nya sayang istirahat karo nyokok ka pamajikan. Nah siapa pamajikanna geus kolot umur geus leuwih ti 35 tahun tah eta meujeuh lamun geus umur leuwih ti 35 tahun teh geus resti naon make resti da pamajikan kuring malain resti ngaranna si anjing teh sia resti teh aya artina naon artina
Resti teh resiko tinggi. Si anjing dia aing karek nyaho. Oh Resti teh resiko tinggi. Oh 35 tahun kalau Resti resiko tinggi. Keur pamajikan nu ngandung nya eta sia monyong. Jadi lagi 35 tahun mah geus eureun. Mata pibahayaeun bahaya keur nu ngalahirkeun keur indungna bahaya oge keur budakna. Komo ayeuna mah zaman stunting nya kitu sia teh. Geus we aya boga budak 3 atawa 2 mah geus. Ye kitu. Karunya ku ka pamajikanana. Tah aya geus dipasang mah geus di KB mantap mah dek beurang, dek beuting, dek isuk, dek sore kumaha sia we eta mah. Naonna? Ih, si goblok teh sia kaos teu ngarti wae. Heueuh sia mah, yeuh, lamun geus di KB mantap atawa geus di KB MKJP Ayudi implan, tah. Eta mah dek beurang, dek peuting, dek isuk, dek subuh, dek tengah poe ereng-ereng. Pasiana heug bebas. Itu moal terjadi kehamilan insyaallah. Batak lamun rek milu di KB teh dipariksa heula hamil atau henteu bising pas di KB manehna keur hamil tangke disalahkeun we saha nu salahkeun teh bidana kitu. Nah cenah ge disalahkeun teh lain bidana oko kontrasepsina teu manjur teh. Nah atuh heuh kapan tadina dipasangna teh teu dipariksa heula teh ku bidana teh langsung we. Matak lamun misalkan rek milu di KB teh ibu-ibu dipariksa heula tes kehamilan heula bising kitu bising terjadi hamil dan kita lamun misalkan teu kanyahoan teh dipariksa heula langsung we dipasang ku MKJP Ayudi atawa implan beh dituna ku naon ngaranna teh MKJP mantap misalkan gitu aya teh dipariksa mah kaligan dipasang we kaigan hamil we dan kita sejama teh gulunuk cenah ge naon aja teh pokok aing teh geus dipasang tapi hamil angger tah eta teh berarti karena memang mimitina teh dipariksa heula teu tes kehamilan heula mah tak dipariksakeun lah ka bidan tah kitu teh monyong kudu dipariksa heula oh nya saeutik pengalaman lah nyaho. Naon tata cenah ge anu bisa milu di KB teh kaci na jeung henteu na teh kitu. Mun misalkan boga panyakit naon gitu. Tah nu teu meunang teh kan biasana mah kitu. Matak dipariksa heula teh kitu tah darah tinggi tah. Darah tinggi yo teu bisa teh. Darah tinggi teu bisa, kudu diturunkeun heula. Tuluy TBC teh TBC teu meunang teu meunang kudu diwaraskeun heula nya naon deui tuh poe deui pokona mah eta we tah darah tinggi TBC naon deui poe deui dewek euy pokona mah tanyakeun we ka PLKB tah PLKB nyarahoeun atau kabidan bae langsung penyakit naon bae anu kusta tah. Kusta teu meunang. Ulah di MKJP mantap. Kudu diwaraskeun heula. Mah karek nyaho bener eta teh. Bener, tanyakeun bae cek aing ka kabidan pariksa heula. Kitu, sorangan boga penyakit kitu teu. Henteu. Aing teh mah tong nanyakeun ka aing. Bisi we atuh batur. Pokoknya geus pariksa we ka bidan penyakit naon bae nu naon ngaranna teh anu tidak boleh ikut KB gitu we tah lamun boga penyakit naon wae kitu tah nyong nya tuh ari kitu mah kayak orang nanyakeun heula ka bidan apa ka dokter ka bidan biasa nama kaci kuring nanyakeun ka bidan nanyakeun batu geus sia da bidan nu ngartieun mah ka dokter ge bisa tapi nu gampang nama ka bidan we ka bidan tapi ulah nanyakeun masalah kesehatan sorangan hamil teh da sia lalaki
nanyakeun ka si anda bisa boga darah tinggi boh naon dipariksa we dipariksa oh nya lain eta keur basa aya pelayanan KB mantap MOP MOW eta aya pamariksaan kesehatan tah ya hayang ke dipariksa heula sarua bae ge lamun misalkan rek sorangan milu tah kadinya daftar ge sorangan teh dipariksa heula naon dipariksana kesehatan tensi darah teh gula darah naon tes darah gula darah tah oh eta teu meunang nya bukan gula darah tinggi mah nya mata dipariksa heulang ke teh sorangan teh dites kesehatan tes gula darah tes pokoknya di tes 1 2 3 nah saya teh make 1 2 3 sian ada ngari di WA aing anjing tatanya WA ieu sia teh miluan teu sia teh heuh engke kapan ayeuna mah eueuh oke tapi eudeuh engke eudeuh alah ampun teh lain monyong eta geus dileuweung teh geus jauh gitu euy lain kot aing teh rek naon kitu sia monyong tanya teuing kuring ngeda cenah pan tadi ge cenah carita nama engke ge bakal nyaho sorangan cenah kitu aing kalah kakedar si monyong geus ngasuk ieu ka unggal tempat ieu unggal leuweung ieu unggal dagan ieu aing sing daun kira teh bising aya we satu galak atawa naon insyaallah ka ari urang teh tujuanana bener mah nya teu niat ngaganggu manehanana mah moal insyaallah moal naon aka matak nya urang ngadoa we kitu aka ulah cicingeun teuing da ieu teh ngaranna ge di tempat sangar teh aka bisi atuh aya dedemit atawa naon teh kitu di dieu nya da maklum ieu pantat tangkalan teh galal daek kieu ting baradaga tu belah di itu mah komo hieum ieu tangkal geus ratusan tahun juga teh nya geus lumutan nya ngadoa we urang mah bismillah nya sa guru sa ilmu lah ganggu si anjing teh sia sia teh make saguru ilmu emang sorangan non boga ilmuna sarua jeung dedemit nya paribasana eta mah si anjing teh sia ngadoa we atuh urang teh mudah-mudahan urang teh paparina salamet di leuweung duh ampun teh jadi sayang di leuweung teh warung saha nu rek dagang atuh jeung saha nu jajana pan kuring nu ka dieu jajan dewek di dieu ayeuna so teh da urang geus indit mah di dieu teh meureuh si anjing teh sia deuh aing kuota beak ongko ieu teh euy alah ampun teh tah kitu resep di leuweung teh euy suara manuk tingkaruy itu ampun teh nya tuh sulili tu kabah ditu resep monyong hawa tiis kieu lah ampun teh urang hiburan di hitung-hitung ngabaturan nu ngaronda we monyong ngabaturan nu ngaronda nya ngaronda kuring ngaronda kuring nyorangan si anjing teh sia tah kitu monyong mudah-mudahan atuh ulah aya kejadian naon monyong urang lelempangan di leuweung sedengkeun urang teh perjalanan teh masih jauh geus ka ditu geus ka dieu kolot aing neangan naon atuh teu dek panggih nya digeunggeurkeun ge keukeuh we anjing kudu katimu naon atuh nu kudu di teanganna teh sendal gitu pabuat kolot aing teh boga cicindeuan simpenan sampai ka keukeuh eta kudu di teangan nya teh sabaraha poe deui ka leuweung mana atuh ieu teh aya di mana kolot aing teh ampun teh teu jelas ngimpi teh mun kajelas ngimpi teh mi puguh sampurkeunana teh jadi kana di kieu mangasuk jadi teh teu jelas kieu deuh aduh ampun teh keuman kieu ieu teh dari ari mode nu kieu mah geus dedemit mah geus jelas monyong gitu geus loba meureunan ngan urang pada teu kadeuleu we teh nya bisa jadi atuh aka da urang mah kan teu bisa ningali ku mata biasa atuh nya gitu bisa jadi urang keur ngobrol kieu teh aya meureunan
Monyong mudah-mudahan bae untuk ulah yana naon aing mah ku sieun teh ku sato galak naon bisa aing mau sieun sorangan mau ya sieun atuh na pedah naon pan beungeut sarua si anjing teh sia dewek teh beungeut teh beureum bising kapelahkeun getih ka aing nu dihakana nyakeun wae atuh pada ulah kuring si anjing teh sia masih kana teh bungah mun aing modar teh goblok teh sia pisan pikadunya neuk ka aing sia teh adi aing sia teh kuduna mah boga rasa karunya ka aing teh kalanceuk sia teh kudu daek tutulung sia teh beh atuh lanceuk sia keur sangsara teh boga udud teu boga naon teh berean ku sia ieu mah ngaruh ngeriweuh sia mah sia nu minta ka aing kalah ning saha kuring minta ka sia ka iraha geuning sia teu karasa sia mah ka aing teh hayu we barang pentas sia teh lain tuh sok ngacapruk bae nage lah ieu ngaronda kumaha ieu sedengkeun urang geus sababaraha poe urang aya di leuweung nu ngaronda di lembur saha aka pada aya warga geus dibejaan ku dewek supaya tetep ngajaga kajeng eueuh dewek ge kitu sia teh geus dibejaan ku aing nya atuh mudah-mudahan we aman ulah hena naon teu monyong itu kita asa beuki monyong nah atuh biasa wae da kuring mah beda hawana euy tuh beda hawana euy aya naon euy monyong naon atuh ieu daunna naon lain eta ieu suara monyet beuki rame euy tinggal anjing tuh monyet euy monyong aya naon itu monyong aduh aya naon teh teh teuing moal gitu bebek mah banyak si anjing teh banyak bebek sih teh kaos gitu nah dia teh monyong ampun ting anjing teh aing kadang-kadang jual gitu di leuweung anjing motor ieu motor trio anu sok terabas bisa jadi ya kak terabas tapi saya monyong saya ngangkul kieu motor terabas kieu jauh saya teh jalan kani saya teh ka ditu gawir maunya terabas lumpat ka dieu tuh monyong geuning ai naon suara naon itu monyong jangkrik jangkrik kawas kitu suka suara jangkrik sia monyong nya teu nyaho teuing atuh pangun saha monyong waduh monyong naon itu riweuh wae lah ini teu ngabeureug euy walah siga aya jalma wae aya manusia euy kabeneran ampun ting naon eta suara naon aka teu nyaho teuing carita nama eta naon monyong naon carita nama murid ieu naon gara teh poe deui manusia keraraon maneh lain tapi teh suara naon bieu teh nu tadi aing goratak buta ngirakeun sia teh kumaha aing wae daing nu migeukeun age aing sian make mukil lieur halah sia saha ngaran
Kuring. Oh. Kuring ngaranna Dodo. Ngari kuring. Wah, ngaranna. Ngaran kuring Dani. Wah ya. Banyak si Dani goreng rambut goreng rupa gitu sia banget berem. Ilung begek sia. Lain aing teu percaya. Aduh, sia mah kita percaya segala tuh aing. Aing teu percaya sia kaciri banget berem sia teh. Tukang awas doa sia mah. Sia ngaran sabenerna. Tuh geus atuh. Ngaran kuring Roma Irama. Tah aing percaya. Si anjing teh sia. Aduh kudu ngaran artis ya. Ya ini tukang sia tukang anjing. Kuring. Oh sa. Kuring Ona Sutra. Tah mun eta aing percaya Ona Sutra. Hebat, cocok. Irung bangir kitu mah. Walah. Sia kenal lawan jadi dia anjing. Aing teh kajauhan kambe, hawar naon? Ngaranna teh kambe. Seungitna bauna ieu manusia. Ti kajauhan anjing lain ti kadeukeutan. Da usah teh aing mah ngomong ti kadeukeutan teh nembahan ieu. Si anjing sia. Tong sok nembah sia anjing. Saya kan keur diajar, saya kan keur di kebon, keur di ditu keur di leuweung ya. Salantingan saya kaambeuk ku irung saya rasa aya bau jalma. Jadi saya kapaksa ka sini. Ya, ternyata ada jalma. Kabeneran saya beuteung keur lapar. Geus aya sabulan saya teu madang-madang. Da eueuh deungeunna. Kabeneran aya manusia ku aing. Dihakan sia. Monyong. Wah naon atuh riweuh wae teh. Dihakan cenah aing. Ku saha? Ku buta eta tah. Ku dedemit. Nyakeun wae atuh sok wae nu ieu nu beureum geus asak. Si anjing teh sia. Ngomong teh sia ka perbuah sia teh. Balik atuh sia teh. Kalancuk teh kitu basa mangusulkeun wae ka aing. Burum. Pan aing segala macam ge aing nu rek di dahar makan nunggus asak. Kuring mah masih kene atah kene. Alah tong capara sia-sia anjing. Duanana ku aing dihaka. Duh pojok sia duanana sia. Maka bili bade nu ngora. Ieu nu pengker mah masih kene ngora. Turangna ge ngorora kene, dagingna masih kene empuk. Kuring mah geus kolot geus beureum. Geus mangeunah pait dagingna ge. Walah. Aing teu paduli mana nu kolot, mana nu ngora nu jelas beuteung aing lapar dihakan sia. Dihakan duanana ku aing dileukeun. Pasti sia. Nu komo nu irungna panjang kene mah wah rangu jigana teh ngeunah teh irungna lamun dihakan ku aing. Dihakan ya ku aing. Dek naon sia kukulayaban ka dieu ka leuweung. Ieu tempat-tempat aing. Montong diganggu sia. Da mun dek diganggu ku aing dileukeun sia bakal dihakan ku aing. Dek nyingkah moal sia. Kuring mah da lain rek ngaganggu ieu tempat. Kuring mah ngasukur ngalewat tungkul. Waduh. Dak ngalewat tungkul sia tapi di tadi sia kuntrang ngagandengan di lembur aing. Tempat aing ieu teh. Lamun sabenerna mah ieu teh karaton kabeh. Kumaha sorangan mah kadeuleuna leuweung. Tah sorangan teh ayeuna teh kejijing di dijing. Di leuweung. Lain anjing sia. Di mana pada di lain mah di leuweung. Ji goblok teh sia ieu teh pakarangan karaton. Bakaran karaton di mana sia? Runtah wungkul tatangkalan bararadag. Mana karatonna teh kadeuleu ku aing mah si anjing teh sia. Ku sia mah kadeuleu. Sabenerna mah ieu teh pakarangan ieu teh jalan tah lebar ka ditu. Wah. Gede ieu teh jalan teh. Belah ditu tuh aya gedung. Wah. Aya menara di ditu.
aya kolam renang, aya curug di ditu. Sabenerna lamun susorangan ka jelema matak pikebetaheun matak kaula ka dieu teh dek ngajagat sorangan. Bising sorangan dek ngaganggu ieu tempat. Mun dek ngaganggu ieu tempat ku kaula bakal dihakan sia. Kebenaran aing keur lapar ieu. Geus lila aing teu ngahakan jalma di dieu. Nyong. Karaton cenah ieu teh. Nya kada kurang mah biasa wae ieu teh leuweung. Tatangkalan ting badaga ngan geuman ieu teh tempat teh. Lain bapak ieu ka mana deuh aing mah. Pak. Yang. Aya naon ya? Pak ieu ka dieu. Nyapa ka dieu Pak ieu? Aya makhluk ya. Ai. Makhluk di mana cenah Jak? Duh apa ieu teh geuning? Tiba-tiba aya di dieu. Atuh bisi lain tah meureun jama keur ngasuh. Bisa pirako tuh Pak? Ngasuh mah nya. Ya awakna badak kieu dek ngahakan kuring. Mana Jang? Kelas kedeung duh. Ai. Aya makhluk geuning Jang. Saha atuh sampean teh geuning aya di dieu? Ai Jang. Nah abet si kieu suara jiga motor anu sok di leuweung teh aja mun Pak peuting tadi geda kitu geuningan nya aya ngagerungan jiga suara motor. Saha atuh anjeun teh kaula tunggu jaga ieu jagat naon sabenerna ieu teh katempo ku serangan naon leuweung geledagan di dieu teh tatangkalan galalade geus pinuh kulumut uruntah segala macam nah kabenaran sim kuring mah ka dieu lain dek ngarusak sabenerna mah ceuk sorangan ieu leuweung tatangkalan lamun sorangan boga mata batin halus sorangan bakal kaget ai kaget lamun boga mata halus mah bisa nempok kanu teu kadeuleu kitu nya cik hayangnya geuning ja naon Pak ketemu naon ja Pak karaton geuning jang ieu teh ieu nu aya dina impian Bapak teh jang duh Bapak leuweung Pak ieu teh leuweung hayang nempok maneh hoyong atuh Pak jika kumaha atuh Pak jeukeun sia ku aing bising hayang nyeleumah tempat ieu teh dah deuleu ku sia geus kadeuleu acan Bapak teh bau naon sih ieu teh leungeun teh musap beungeut teh si nurus tunjung teh sia kok hayang nampo sia teh ya teh can katempo Pak sia da peureum sok tarik napas Pak heueuh sok geus Pak cek tah adeuleu gini Pak Moyong naon karaton itu geuningan hebat kieu aduh meni resep ni endah naon sia leuweung keneh aing mah dacan ya sok mika dareuleuh we kabeh tah sok
awas ya mata maneh nya aduh dah kadeuleu meureun ku ayeuna mah nya Pak kadeuleu ayeuna mah mun Pak kadeuleu Pak ayeuna mah jelas gini Pak karaton ini gini Pak tah kitu ja ieu teh nu tadi ku urang mah katempuna teh leuweung geledegan geuman tapi disagendengin eta teh lamun geus dijeleu sabenerna mah geuning ieu teh karaton ya ieu nu aya dina impian teh tuluy ya kadi geus kieu kumaha Pak tah sok we Bandungan heula jang udah di Bandungan di tadi ge nya tuluy kumaha geus ieu ke heula teh kita tanya heula oh sok atuh Pak karaton naon atuh ieu teh ngaranna teh karaton naon ieu teh geuning hade alus kieu endah ieu karaton anu teu aya duana pokona mah moal bisa katempo ku jamaah biasa geus katempo ieu karaton geus endah ieu tempat karaton teh dek naon maneh ka dieu dek naon maneh ka dieu yeuh kuring ka dieu tah sabenerna mah keur neangan jangan naon sia kuring dina impian teh di dieu teh aya istri anu geulis endah kabina-bina hayang disamper ku kuring cenah hayang diajak cenah ieu ka lembur ka ditu matak kuring teh ngasruk leuweung neangan tempat teh geuning ieu tempatna geuningan waya budi sarua ieu impian teh ku anak kaula ieu anak kaula ngomongna cenah dina impianna teh ieu guring hayang panggih ngajalma nu bucit rek hideung beungeutna bodas waduh buah-buah ieu ya tah sim kuring ngimpi dina impian teh eta hayang diajak ku kuring eta si awewe teh ciri-cirina naon sing hayangnya ho awewena geulis endah kabina-bina hirung mancung panon cureleuk pokona mah geus taya babandinganana bapakeana jiga kumaha cing bapakeana sing sarua bodas make selendang hideung di kabaya eta buada sarua geuningan buah ieu ya anu bakal ngajemput aweun anak kaula teh ieu sigana mah waduh bahaya lamun kieu mah anak dewek bakal dicokot ku ieu waduh sepi ieu mangkaning manehna nu bisa ngajaga ieu karaton waduh teu bisa eueuh zaman lagi kurang ajar lamun maneh ngahalangan paniatan kuring eta awewe teu bisa dicokot ku kuring ku sabab eta kokoceakan wae hayang minta dicokot ku kuring maneh bakal manggih balitungan jeung kuring voila aing teh sieun ku saranga sasiaran kuring Semar urang ngajar sia geuning sarua nu dicarajakeun ku anak kukut aing teh Semar sia kurang ajar samemeh maneh nyokot anak kukutan aing lawan heula aing deuleu sedengkeun manehanana
anu bisa ngajaga ieu karaton. Aing mah teu kudu ngalawan ka sia deui. Dek dibikeun moal eta budak awewe teh ka aing. Wah deui. Kurang ajar sia. Rasakeun sia. Leuleus. Walah ampun mas dek dibikeun moal sia dek dibikeun moal mangga we candak bade waraskeun heula ieu leuleus mas alah aduh kumaha ieu dudungan lain ngamuk bener lamun kieu mah pokona dek dibikeun moal sia di mana eta bawa ka dia ku sia alah benerkeun heula atuh ya leles kieu mah moal bisa teu kuring teh moal bisa nyokot eta awewe aduh anak kuring teh anak kukut kuring teh manggih nanti belah ditu dikukut ku kuring ayeuna manehna ngajaga ieu karaton lamun dicokot ku wasambar aduh kacida meureunna eta dunungan kuring rahwana meureunna ngamuk ya halo ampun lamun teu dibikeun sia moal diwaraskeun waraskeun ampun gosip kuring bakal dicokot dek bubunian we ti dunungan kuring rek dibunikeun tah budak teh rek dipasikeun ka Wasemar tah bener mar waraskeun heula aing mar sok lamun bener mah asal cokot sia sok mar benerkeun heula aing waraskeun heula aing sok lamun bener mah waras ya waduh gede sakit teh mah waduh aing teh bisa kitu we mah sabab aing boga dunungan aing sing ngamuk wah cobat kabur cilaka jang kurba kabur jang hayu urang susul tapi daya teh geus lilating ongko jang kede wae jang disambung kembali di episode berikutnya. Ampun ting kolot aing kaulah disakaliguskeun jang lamun disakaliguskeun ke carita rada hese deui jang lain pak atuh sakaliguskeun we pak cangkeul lilating bajak suanya onu kitu teh cangkeul kasih teh lain wayang lain dalang jadi cangkeuleun geus engke wae gampang nya ingatkeun nepi ka mana ieu teh nepi ka si butana kabur tah ingatkeun ke lamun rek ngawayang deui ingatkeun ke minggu hareup nya atuh kali kitu mah geus ayeuna mah pamit we ieu kuat buru cangkeul ongko ya duh ampun teuing monyong naon akak tanggesan heula cenah sila teuing nya geus atuh da kuring cangkeul sarua sok lah pamitan ka itu tah sakitu wargi sadaya mungkin dihapunten apabila silih kalepatan tina suara tina vokal gitu kurang hade kurang alus dasa eta lain dalang daya maker nyawa wayang ke olah vokal keur diajar lain teh namanya mudah-mudahan atuh tiasa kahibur ka wargi-wargi sadaya nya nu aya di Kabupaten Kuningan khususna mah ku sabab si resep kana seni dunia wayang golek jadi dewek nama resepna nyo wayang golek jadi lamun resep kana nyo mobilan berarti nya kana mobilan lamun resep kana calung berarti kana calung ngan si ieu mah rada beda resepna kana nyo wayang tah kawas kieu hasilna sakitu wae lur isuk pagi teh coang ditulikeun deui mudah-mudahan saeutik gedena anu dina cacaritaan ngacapluk eta teh mudah-mudahan aya saeutik gedena aya anu manfaat atuh teu anu awona mah biceun anu saena mangga dicandak gitu anu teu lucuna mangga disisirikeun anu lucuna nya ulah nah atuh tibalik atuh
tidak lucuan teh nyakeun wae atuh nu penting mah hiburan we tah hiburan we lah sakitu we lur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup lawang si Gotaka.